Aduh, gawe bareng ting dalang. Itu ting dalang saha, ting dalang rang lulung-lung bukan angkewe lah. Dalam kerusuhan. Bukan nama di leuweung seni. Maklum atuh ieu. Bukan norek merek mikrofon halus. Ya, ieu ge. Mau non wae emang. Oh, iya persiapan. Ku capi eta. Ieu kacapi ieu. Ieu kacapi. Waduh, merek coklok ini kena lebar. Panjang teuing teh kabel panjang. Mikna mik ieu paten ieu mikna paten. Sibuk ieu. Alhamdulillah si kuring tos nyampe ka bumina pun paman ya di Dian Anyar. Kersana Mang Yus anu alamatna di Blok N K1. Ujungna di rumah nyokot imah teh yang tengah imah kersana kameramena sekaligus asisten. Kurang tepangan wae ayeuna si kuring udah langsung wah oh dibuka batur aya. Bumina Mang Yus. Terus kan kamera. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kamera. Terus. Iya Bapak. Lihat geser. Ya udah Bang ya. Oh, berarti 100. 150. 200. 250. Oh. Yang naik rokok betul Siap 200 cukup. Kade. Lumayan, germuli udud ayeuna. Aspro. Iya. Tapi dah 300. 150. 400. Ya tanah ke 500 ya. 100. Beres satu lah di klub-klub. Atuh di kieu kan atuh. Oh di telepon. Nah, eta hitung deui bisa salah. Tungna pokona mah dina hate ieu. Iya, heeh. Muji kanca. Ieu sing kuring diuji ku pun paman. Pun paman diuji. Jalan kerkayanya di utang ya. Apakah lulus dina ujian? Lamun lulus rek ditamahan. Cenanya perjanjianana lamun bener dina hitungan. Itu kan naon? Hitungan ieu. Sabar aja. Oh, kalah cicing, kurang hitung heula. Kurang hitung ya. Yang pertama. Lamun ieu 2000-an, lamun kurang parikeunnya, mun ieu 2000-an. 2000-an tuh ayeuna 2000-an aya nu jalan kerja dah hese. Aya, itu aya. Lamun hitungan tina 2000-an nya. Itu yakinna sabaraha ente eta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 kali 2000 nya misalnya 2000 jeung 2000 10.000 20.000. Lamun 5.000, lamun hitunganana 5.000 udah mah mungkin 10.000 nya, mah mungkin. Oke, mah mungkin. Hah? Loba teuing meureun. Mun urang coklat 5.000 misalnya itu ya. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Eta lamun hitungan 5.000. Atas teh sabaraha mere? Hah? 50. 50 ya. Anggap 50 eta. Gitu. Pokoknya aku mangke weh gitu. Lulus apa aku? Tepat? Aku mandinya. Alhamdulillah wargi ge Kang Denis Lu di mana we ayana mitra Leuweung Seni Channel. Nah, karasan sing goreng tadi dina perjalanan di studio ka Bumi Pun Paman ka Dian Anyar. Ayeuna terus tadi sabada di Dian Anyar terus barang tuang sanes kanten ngan teu disot tadi teh nya. Ayeuna si goreng tos dugi ieu ka lokasi Leuweung Seni ieu Baraya teu nepi Baraya Leuweung Seni Channel ya.
Nah, gitu. Mangga teras ngiring tuturkeun Kang Deni insya Allah ke aktivitas oke segala rupina aya dina wengi ieu karasan sing kuring teh baris mintonkeun salah sahiji ka Motekaran kersana Kidalang baraya channel lu sini anu ka sono sing kuring Ayo mangga dina wengi ieu anu karasan damang irang tah ieu anjeunna salah sawes dalang ternaon ya bingung ya nya tergelo di Purwakarta we nya dah ieu anjeunna gaduh duplikat nyata dalang edan nah sebenarnya teh dalang edan anjeunna salah sawios wartawan di Purwakarta namina misalkan Kisade nya namina Kisade alhamdulillah sareng saputra garwa biasana sareng si ibuna tah sok mere rokok Samsu ka uing tah aya bener nah apa gitu tanya nage kantos sok sasarengan malihan kantos sing kuring ngarebaban anjeunna gitu nya hujan-hujan di alun-alun harita tah nah kieu kantos ngarebaban oh siter aya sitarnya na satongteng wae aya alhamdulillah ini dugi singkuring ka leuweung seni nah ieu aktivitas tempat singkuring nu awal satu acana dia teh aktivitas oh gitu tinggi Jatiluhur satu acana di radio tak awal pisan Kang Deni di Purwakarta teh nanti di dieu gitu nya malihan sareng umpaman segala rupi sami di Sumedang singkuring teh asli kurang Sumedang kumara di Purwakarta gitu baraya leuweung seni channelnya nah, tuh geningan seueuran para putra nah oke nih selamat malam untuk Ibu Ade ya ketemu ya minal aidin iya ketemu dengan Kang Deni Selud ya iya insya Allah nanti kita di studio ya kayak dipanggil kudu kawasa kalau kasetnya udah nyampe ya punya Bapak Ade melihat aja tos wah tuh aya geningan bala-bala nah Samsu Senayu alhamdulillah dah inget dah pasti gitu sabab patalukan singkuring Kidalang sademanya gitu ayeuna baris mintonkeun salah siji ka Motekaran dina bab pawayangan ayeuna asli di sakitu dalang singkuring sanes muji payuneun nya oh paya dalang-dalang di Purwakarta anu sering manggung malihan mun Agustusan marema Kidalang sade Agustusan asli gitu marema aja nama panggung gagal corona kelebihanna Kidalang sade dina satengahing panggung wayang golek sok langsung aya bajidor nah jadi kolaborasi antara sareng Jaibo sering lah singkuring ngiring sareng Ki Sade gitu nya tah atuh ayeuna maksudna di nepangan di tepangan ku singkuring dicanak ka dieu ku singkuring ka leuweung seni gitu. Geus nyahoun bawa lagi nu ngaranna topi mah nu gepeng. Geus nyahoun dudungan akang urang bener teh baheula ge. Lalagu mah kieu. Batuk cenah akang ieu. Batuk teh. Bener. Ya. Laguna direligiuskeun. Religi. Teh ti leuleutik di zaman PAUD. Bisa ngerti ngenal jeung nama Tuhannya. Kumaha? Kieu. Teuing. Nur sisi teh. Mana udah jauh teh. Lain eta kumaha balik di Arab kira. Kamari di Arab oge sarua. Lockdown PSBB. Oh gitu. Malahan mobil kuring oge teh disimpen di Arab, dek dibawa ka dieu teh meunang. Lain aya di Arab musuh naon teh? Di Arab? Oh, panas. Diri itu mah pot lamun nek nyeungeut rokok geus teu kudu ku diri mah korek api. Oh, gitu mah dipoe. Diri itu mah Repot. Hah? Repot. Euy, Eta dagungkeun deukeut teuing dagungkeun eta. dong si teh. Nyaho kana aturan. Eta cicing dirinya geus. Nah, sakieu Kangnya. Oh, bener. Lain bejana di Arab musuh usuk ka dong-dong. Biar aku di Arab aya kadong-dong. Lain aya ka dong-dong itu mah. Korma diri itu mah Kang, korma. Apa? Apa? Loba korma mah. Nah,
Di mana di dia? Beda ngarani dia mah. Naon di dia? Jame. Nya beda atuh. Ya, beja. Oh, kumaha? Beja. Kumaha? Di Arab, di Arab mah cenah. Heeh. Usum panas mah ngeunaheun. Oh pasti teh teh. Lamun mawa endong teh teu kudu digoreng, kudu dipuri kumaha teh. Nah, oh. Tuna, cenah dina pasir. Insya Allah digeleng yang eta onta gitu kan? Naon? Balik kayak onta. Gitu. Lauk asin di Arab mah ye, teu kudu digoreng, tuna we na batu. Apalah 5 menit. Apalah eta akang Kucing sia. kucing apa Bukan teh asak. Oh, apa akang? Oh bener ripuh kang gitu oke. Tak kieu Den, geus aya nama da kulantaran meureun aya teh waktu 100 sampore. Heeh. Lamun ukur 4 menit. Heeh. Urang tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Nah, mereng saya Atanapi udah beres. Tadi saya wawancara dengan Kidalang yang barusan habis main itu tadi sama saya. Terus ini juga baru beres nih, udah dimasukin ini. Minuman juga udah habis dan rokok pun ini udah hampir habis. Ini juga ini hampir habis semuanya. Dan ini terus ini udah dimasukin ke tas semuanya, bekas yang tadi barusan mikrofon segala macam. Dan saya mau pulang. Nah ini kebetulan tadi saya bikin 2 lagu ya, 2 lagu tradisi. Yang satu lagu 2 lagu pokoknya lah, syutingnya di Leuweung Seni gitu. Kalau kemarin kan di studio di tempat saya di studio radio GSW, dan kebetulan berhubungkan ini kerjasama antara Leuweung Seni dan studio radio GSW. Jadi sekali-kali saya akan shot di sini dan shooting di studio GSW juga. Terima kasih teman-teman ataupun rencangan Kang Denny. Jangan lupa subscribe, like, and share channel. Mang Bayu bikin gas tos desa nyawara CF suatana. Atur nuhun ya. Dadah. Selamat malam.